Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fit tolaki ieu pasal mertelakeun tolak. Wa lugatan halul qaid tolak teh ceuk bahasa ngalepaskeun tali, ngalahan tali. Wasaran cek sara nu ngaran tolak teh halu akdin nikahi, melepas ikatan pernikahan. Pamajikan urang teh batur anak batur, batur anak batur haram deui urang. Pamajikan teh halal sote karena diikat oleh ikatan pernikahan. Ankah tuka tea zawaj tuka tea eta nu ngikat halalna awewe. Tolak adalah ngudari ngalepaskeun ikatan pernikahan nikah itu. Ikatan pernikahan itu. Jadi ku ngomong tolak tuki umpamana kaula ngaragrageun talak ka anjeun, maka seluruh ikatan pernikahan anu ngejadi halal menang sare menang babarengan bubar kabeh. Hajat bea puluhan juta, begitu sakral didangdanan, dialut-alut, diuyuh-uyuh, bubar. Ku ngomong tolak tuh ilmuan nih. Jadi tolak teh ngalupaskeun ikatan perti kunaon bil lafdil ati, kulapan nu bakal bade dongkap ke dibahas. Wa huwa imma wajibun, talak teh kadang wajib. Tolak aya wajib. Jika nukumaha lalaki wajib nolak awewe. Jika talakna lalaki nu sumpah ila anu tidak memilih wati. Saeutik ngabahas heula sumpah ila. Naon sumpah ila teh? Teu poieun we langsung lah. Sumpah ila teh lalaki ngomong ieu pamajikan, demi Allah kaula moal pernah ngewe maneh. Serius itu bahasa Banten ya, bukan bahasa Cianjur ya. Bahasa Banten ya, bahasa Banten ya. Cicing siapa orang Banten cicing? Cicing diajing ya benar. Imma secara mutlak cara bieu. Terus aing kudu ngomong kumaha da perilaku demi Allah akan moal numpakan ne ada rasa pankur amat poe nu ka pamajikan saking gugeur pokona mah aing cadu wungkul karang dompak moal pernah ngewe sia. Kira-kira kitu pankur pasea meureun bahasa teh mah kudu disaimangkeun. Hapunten akang neng akan moal kantos nyolok-nyolok deui ne apan laku kitu moal ngewe sia. Pan ngadat keur pasea aja ditana. Pokona lamun aing nyogong dipeprek. Saking gua amuk papa majikan. Atau di atas 4 bulan. Dia mah mutlak tuh ngomong sabaraha bulan kan? Atau yang penting itu di atas 4 bulan. Nah itu jelema sumpah ilah itu begitu. Terus kumaha konsekuensina? Karena bieu manehanana ngucapkeun demi Allah kaula moal ngawati maneh. Maka lamun ngawati berarti konsekuensina melanggar sumpah. Lamun teu diwati awewe kalaparan. Ujungna 4 bulan setelah si suami ngucapkeun sumpah ilah ke awewe ngadu ke pengadilan. Pak Hakim,
abdi tos 4 sasih tara disarean ku caroge kunaon gitu caroga abdi parantos sumpah ilah duka kunaon make terucap demi Allah moal ngewes ya tos sabaraha sasih neng gituna tos 4 sasih panggil lalakin aku hakim kadia jaluk sia apakah betul Anda pernah mengucapkan sumpah ilah kepada istri Anda? Yes. Sudah berapa bulan? 4 bulan. Hakim bere pilihan. Bere pilih 2. 1 dari 2. Ewe ayeuna atau talak. Nah, itu loh. Ya serius. Iya, ngomong kia akan ngaramang ke harti lain rek jorang lain. Geus da geus baradag ieu meureun geus baradag. Rek mana pilih ayo? Rek ka kamar rek ngeusan ayeuna. Nah ketika si mulin abdi candu Pak Hakim kudu neuri ciduh sorangan moal abdi mah moal numpakan ya udah talak. Nah itu ngaranna mulin jalma nu sumpah ilah anu lam yurid alwata yang tidak memilih wati maka wajib memilih tolak. Lamun teu ngaragragkeun talak keneh ku hakim dibubarkeun hakim kan ngajatuhkeun talak talak moal neng cicing kaula ngaragragkeun tolak ka anjeun atas nami suami anjeun ditalak ku hakim keren kan yes eta tolak wajib au mandubun aya deui tolak teh sunnah mah jika kumaha sunnah pamajikan ditalak kupingkeun neng karena neng nu jadi nu bakal ditolak neng jangan sampai Anda nanti termasuk golongan wanita yang sunnah ditalak oleh suaminya gitu loh sudah jika kumaha ka aya juza anil qiyami bihuquqiha salaki geus teu mampu nyumponan hak pamajikan imma nyumponan nafkah dohir wa imma nyumponan nafkah batin di mana pamajikanna teu ridho aing mah akang teu kanyu teh meni ka leuleus kitu anyut saumur-umur molor tuh bisa digembi-gembi molor nggak bangkok amang geus teu boga duit jang maraban pamajikan sanajan gara-gara lumpuh amang lumpuh tuh bisa kasab ayeuna tuh bisa nganapkahan pamajikan neng jangan awewe ya tinggal tuh salakin gitu mah serius teu dosa henteu itu hak Anda rek naon nu nuturkeun salaki anu teu gablek duit teu bisa kasab tinggalkan saja kan sina pae sorangan. Nah ini saya bicara hak ya bukan soal masalah mudikat tega lain soal masalah tega jeung teu tega lain soal masalah tega jeung teu tega ini. Makanya berbahagialah bagi seorang laki-laki ketika Anda dalam keadaan kondisi ekonomi nakur ancur-ancuran tapi istri Anda masih tetap setia dan sabar. Oh, itu luar biasa. Kanda abdi teh lain teu nyogong ka pamajikan teh lain ayeuna kaayaan peluh-peluh teuing rek dibejakeun mah kunaon atuh sia teh make teu bisa nganapkahan batin pamajikan hor ari akan aya teu bogoh kumaha begitu lalaki teu bisa nganapkahan batin pamajikan alasanna heukeun aya geus teu nyogong kumaha dalamun dibere di anu ngora mah da anu geulis da aing ngorejan kumaha lamun kitu
walau li adamil maili ilaiha, sanajan alasanana karena faktor teu bogoh sehingga teu mampu nyumponan kewajiban pamajikan sunnah cerai mending keneh ku amang ceraikeun keun sira dipulung ku hiji lalaki nu bogohkeun sugan we anu mulung aki-aki atuh nu bogohkeun cicing neng tersangka neng ya tersangka cicing. Kedua sunat ditalak awatakuna guero afifatin, sunat awewe ditalak lamun keayaan awewe na tidak bisa menjaga diri. Salaki keur eueuh make wani ngampihkeun semah lalaki papangih reunian jeung babaturana wani keneh sasalaman paantel kulit salakina eueuh teu bisa amanah ngajaga harta salaki bahkan pamajikanana kalakah jadi tuyul sampah tina ceng-celengan salaki teh di koera zaman baheula mah make leugeut dan make leugeut make nyere diasupkeun awewe nu kitu sunnah ditalak mah moal bener moal bener sing bener moal bener bicara sampah dakang ieu teh geulis pamajikan uing teh teu kuat uing teh bogoh ka manehanana hor aya bogoh marah sakuan bogoh lamun ku abdi ditalak ieu teh Kang awewe bakal loba lalaki anu nyampeurkeun cacak masih keneh aya salakina dewek da saking geulis teuing pamajikan loba lalaki anu onel anu ngaheureuyan moal lamun si ieu jadi rana wah wanieun Kang ngajablay mah ngan lamun amang pertimbangan anak itu bakal terjadi fujur geus man mending tetep dihukum ku amang ngan leuwih diperketat minang kegepan malam yaksa al fujur bihan karena lamun ku amang dilepaskeun manehanana jadi rana kalaka bekedan kalakah beuki jadi sampah cenah sampah atawa pamajikan goreng patut akhlak pamajikan nu goreng patut akhlak pek naon diingu mah nya kudu maraban nya kudu makean nya kudu ngimahan hari sautak saeutik nemal ka salaki carutak ka salaki teu mikir dengan eta awewe alungkeun nu kitu mah jadi para buhaya awewe goreng patut akhlak tong diingu sunat dilepas tapi kadek pengertian goreng akhlak pengertian awewe nu goreng patut akhlak nah sunnah ditalak teh sakirana galibna lalaki teu sabar nyang hareupan akhlak eta awewe ari kitu mah cerewet saeutik ari kitu mah sautak sautik mana ningali HP-na pokona teu percaya ari kitu mah sok jumadan jemedun saminggu 2 minggu sakali eta mamang da kabeh kitu awewe lamun amang hayang neangan awewe anu bener-bener akhlak teh menikah kudu jiga anjing helder nurutna teh moal mangih man moal mangih kabeh awewe goreng patut akhlak
kabeh awewe cek hadis neng cek akang kabeh awewe teu narimakeun kasalakina. Bahkan hadis nu nyebutkeun bahwa lolobana ahli neraka teh awewe, alasanna naon? Karena lolobana awewe teu bersyukur, tidak berterima kasih karena kebaikan suaminya hanya karena suami melakukan satu kesalahan. Jadi maksudna awewe anu bager teh bang, awewe anu bager lain berarti setiap diparentah nurut, ieu nurut, pokokna teu aya komplain, lain nu kitu, nya umum awewe. Contoh lah abdi mah kieu we, santria nu aya ieu ya itu sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, itu sudah. Nah memang kieu halus na awewe yang terus memang nu kieu halus. Lamun amang bener-bener hayang alus dohiran wa batinan famatatu jadu imro'atun ghairu sayyiatil khuluq rek rahasia mangih ayeuna awewe anu teu goreng batut, akhlak kabeh goreng batut. Uing ketua NU aya awewe nu wani calutak ka dewek, santri aya nu wani calutak ka moal aya saurang ge, tapi pamajikan bujur wanian di dieu. Maksudnya calutak dawanian ngalengkahan salaki itu mah salaki dilengkahan aing teh ieu ketua NU batur ngaliwat teh punten Kang ari pamajikan boleh kok ngalengkahan itu ka dieu coba suku dina hulu dina suku. Dina hadis dengekeun dina hadis neng dengekeun hadis almar'atu sholihah fin nisa kal bil aksum. Awewe sholihah teh bagaikan gagak anu bodas jangjangna. Kantos ningali heula mang anu jangjangna bodas teu aing teu kayeuna kabeh ge hararideung we. Nama kieu we ieu aya santri deuleu kelekna hideung tempat jangjang teh kelek beureun. Hese bang hese. Tapi ku keterangan iya saya bersyukur istri saya tiga-tiganya masuk kategori solehah kabeh. Ya saya bersyukur. Saya tidak berbicara cari aman. Dunia teh naon? Harta, tahta, wanita. Itu semuanya dunia kan. Saya itu kadang bersyukur. Aya jelema ku pangeran di paparinan dunia teh kurupa harta miliaran, puluhan miliar, triliunan. Aya anu di paparinan jabatan, bikun gubernur, presiden, jenderal. Aya anu di paparinan harta teh loba pamajikan anak. Kan termasuk dunia kan. Salepal kan teh harta tahta wanita. Tapi uing eta make kudu ngadenge hadis wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihah. Berarti aing lebih abdul utama di antara orang terkaya dan orang tertinggi jabatan. Karena abdi mah dibere dunya anu khairu mata'id dunya. Bayangkan dong sih. Kama qala Bung Roma. Hanya istri soleha perhiasan dunia. Ini sekian anu mutus. Gas. Jadilah neng kalian menjadi wanita yang seperti Gurobil Aksum. Begitu. Siap neng jadi istri solihah? Nanya we akang mah hiji,
salaki tanggung jawab, salaki bager dohiran wa batinan, ngan salaki hayang nyandung rek kumaha jawab. Salaki ngan teh dina hiji waktu hayang nyandung rek kumaha. Mangga jawab mangga. Alhamdulillah. Sia-sia aing sabulan ngaji pasaran. Minimal mampu mendidikan, tapi akan ngaduakeun carobena entong nyandung. Ngan lamun heng ketepatan hayang nyandung hegae atau rek ngadat rek manta cerai. Hegae. Jirian bang, jirian. Nah, wanita model-model yang seperti ini layak untuk dipertahankan. Teu sunnah ditalak. Teu sunnah di. Aoya murahu bihi ahadu walidayhi, atawa dititah ku salah sahiji indung bapak. Nyu banyu cek indung aya naon mak lainnya maneh teh teu bisa neangan deui pamajikan nya kunaon gitu pokona mak teu panuju jeung pamajikan maneh layeuna mah nya kunaon gitu heupira aku coba atuh cik coba emak keur sasapu teh atuh hideung rebut sapu teh mah moal ore pamajikan sih. Maneh keur sabuat usaha heuh kahayang teh naon we di imah teh atuh salat duha ku emak dideuleuh-deuleuh ngan tiktokan we ti isu aing asa kitu sugan atuh inget kana salat duha sia teh gebeg pamajikan teh emak mah teu pati panuju pamajikan sia model cara kitu mending keneh ayeuna mah maneh neangan deui tuh neangan santri di almiti sok jik cekin sunat mantalak. Lamun indung atau salah sahiji indung bapak itu tujuannya untuk menasehati Anda, bukan ta'anut. Apa itu ta'anut? Ta'anut itu mencampuri urusan rumah tangga anak, kira-kira gitu. Pan sok aya nih metoha anu mencampuri urusan rumah tangga anak. Nu kitu mah tong didenge eta mah kolot, nu kitu mah tong didenge. Artinya teu ngefek kana sunnah. Ieu mah kolot nitah ka budakna titah nyarikeun anak tapi untuk kemaslahatan, pandangan-pandangan kemaslahatan, bukan mencampuri urusan rumah tangga anak. Karena hese man, geus boga pamajikan, seorang laki-laki itu tetap yang pertama harus tunduk terhadap ibu. Awewe ketika boga salaki yang pertama harus tunduk itu terhadap suami, orang tua jadi nomor 2, tapi laki-laki tetap kepada ibunya. Sedangkan galib awewe sok ngadik teh salakina tungtuna bersaing jeung inung. Naon aya neng non dibari 500.000 jang lebaran ai si emak ka emak mending merasa juta aneh teh pemajikan ai emak apa boga tah model cara kitu teh kade awe kenalan urusan anak. Dukung salaki untuk terus berbakti terhadap ibu bapaknya. Lain kalakah jadi saingan jeung mitoha teh. Beneran lain kalakah ngajak saingan jeung mitoha teh. Adan heula. Adan heula. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, yang minta Kang follow akun abdi. Saya itu tidak memfollow akun siapapun. Saya itu no follow ke orang lain. Saya nggak ada, silakan Anda cek. Saya itu nggak follow akun siapapun. No. Nah, akan mau licik, aku batur cina disukai, ayah akan tidak menyukainya tuh. Kok pegai itu kudu menyukai saya? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanggo mahalamun masihan ka ortu tanpa sepengetahuan bojo. Nah, ono kudu bebeja ka pamajikan. Lebay amat. Duit urang makrek barang mereka kawat kudu bebeja ka pamajikan. Kecuali duit pemajikan ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Ari abdi aya mengikuti cenah bejana aya satu mengikuti. Emang abdi mengikuti? Tidak, saya tidak pernah mengikuti. Tuh kan? Tuh. Aya cenah tuh mang coba mang pangalikeun mang aya cenah naon sa mengikuti siapa sih? Bisi akun eta akun biru. Tuh ya. La haula wala quwwata illa billah. Niat itu adam deh. Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Das. Au haramun aya deui talak teh haram mah. Haram. Doraka berarti dosa. Kal bid'i jika tolak bid'i. Naon tolak bid'i teh nalak pamajikan dina kaayaan haid atau dina kaayaan suci di mana kungsi dijima nalika keur suci eta. Itu tolak bid'i. Nalak pamajikan keur haid atau keur kaayaan suci di mana kungsi dijima dina kaayaan suci eta. Jadi lamun rek nalak pamajikan mang, pamajikan keur haid. Urang geus boga rencana rek aragrakeun talak ka pamajikan, biarkan suci dulu. Begitu suci, tong dipake. Sok ragrakeun talak. Begitu sucinya. Tong ayeuna suci dipake heula, geus dipake piceun we. Ulah itu bid'i itu, haram itu. Saya setuju dengan adat di Sunda rada beh itu, tapi ayeuna geus mulai mudar Bang, adat eta teh. Biasana lamun suami istri keur pasea terus ada rencana rek pisah, biasana sok aya istilah diselehkeun heula ka indung bapana. Zaman beh itu, ayeuna geus hampir pudar eta. Adat kebiasaan itu. Biasana dianterkeun pamajikan teh ka indung bapana. Ya bapak da panginten ieu teh bade saling ngemut teh panginten. Ieu mah bade masrahkeun heula si Neng, nyalehkeun sanes lain nyarek dipasrahkeun heula ka indung bapana. Nah itu bagus mah. Agar supaya apa? Ya agar supaya ketika engke misalnya eta si awewe na teh head kemudian suci di imah bapana, engke suatu saat diragragan talak teh tidak dalam keadaan suci dan setelah dipakai. Bagus di imah indung bapana misalnya 2 minggu 3 minggu
biasanya nyusul lagi teh ke di imah indung bapana jebrun talak eta nu kahiji bagus. Nu kadua bahwa seorang laki-laki atau muqtadah awewen iddah itu kan kewajiban mulazamatul maskan, kewajiban cicing di imah selama iddah. Di mana tolak terjadi maka di situ dia harus cicing. Jadi lamun ku salakina diragragan talak di imah salakina maka nu kudu keluar ti imah salakina sampai kemudian pamajikan mubar iddah, itu kewajiban. Makan talak kararago ragam, nah, makanya di HP heula ka indung bapana, cicing di indung bapana, diragragan talak, akhirnya menjalani iddah nanti di imah indung bapana. Itu bagus adat itu. Da wewe nage moal nyaman atuh ayeuna ditalak di imah salakina, yakin moal nyaman cicing di imah salakina. Kalau kumaha solehah nage bakal kabur, bakal langsung buka aplikasi Grab, nyewa Grab. Kalau mau ge kabur tahun cenah aing ngejedog di dieu, padahal makan zal rojiyah awewe nu ditolak rojai itu kan masih kena kewajiban suami. Nafkah naon kewajiban suami ngada ulah hirup sa ieu mah salakina jedog di pos kamling da 3 bulan sia. Tuh kemana we atuh ngalayap batu mang main-main PS atuh. Lamun talakna bila iwadin ari kitu mah dibayar bari karep awewe keurhen awewe nu hayang ditalak pokona mah nyai ayeuna keneh teu meunang sia teh kehen maneh teh keurhen paduli teuing buru embung aing mah maneh keurhen dibayar gua aing 5 juta talak ayeuna daripada ke gratis mending talak ayeuna mah lumayan 5 juta bisa jang top up. Wa katolaki man lam yustawfa dauruha minal qasmi, kamari teh termasuk haram teh nalak pamajikan anu can dicumponan giliranana. Lamun teh mah pamajikan aya 2 aya 3 giliran ya, gilir teh teu kudu wati teu kudu jima jeung pamajikan teh, kawajiban teh meuting di imah pamajikan, meutingan ngenong enongna teu kudu sakamar, kudu parasea mah, nu penting mah amal aya di mana gitu guys. Rek pisah kamar, pisah ranjang, rek pabetem-betem di ditu paduli teuing. Dan geus rencana rek ditalak teh. Wa katolakil marid biqasdil hirman, nalakna suami anu keur griling dengan tujuan ngahalangan warisan. Waduh aing beda rasaan ya. Geus gering kieu aduh bangun minggu ayeuna aing bakal pae mangkaning pamajikan 3. Karunya pamajikan kos hiji meunang 1/8 teh 3-aneun. Dah nu kadua jeung nu katilu ku aing ditalak we ayeuna bari talak bain deui supaya henteu bisa dirujuk. Tujuanna supaya teu meunang warisan. Haram eta. Jadi talak kan haram. Walayah rumu jamu salah si tolkotin teu haram talak 3 sakalian heug. Kaulah ngaragragkeun talak 3 ka sia. Teu haram. Tapi pertimbangkeun dengan matang. Abdi di papatahan ku abah tentang masalah dunia pernikahan. Di papatahan ku beberapa guru yang pengalaman tentang dunia pernikahan. Naon sababna talak teh make ayat 3, talak hiji menang rujuk, talak 2 menang rujuk, talak 3 karek ayeuna bain kubro teu meunang ayeuna rujuk. Karena dihenteu-henteu ge mah ketika ente kesel ka pamajikan, kesel luar biasa nepikeun ka hayang nalak pamajikan, dihenteu-henteu oge dia itu adalah sosok seseorang yang pernah Anda cintai. Coba pikirkan. Bagaimanapun juga dia itu adalah seseorang yang pernah Anda pilih dari sekian wanita.
Sehingga kemungkinan besarnya itu ketika Anda telah menjatuhkan kala, kemudian dua anak pada mikir, kemungkinan besar ketika pikiran anak mulai tiis, positif, itu dia itu sulit untuk move on. Beneran, serius. Saya itu kan nikah sudah yang keempat. Ayeuna aya duka tilu, asli kan duka opat. Duka tilu mah urang tasik aslina. Padahal ngam sakedeung. Padahal pamajikan aing loba keneh. Tapi saya jujur saja, bukan soal apa-apa, bagaimanapun dia pernah saya cintai, susah saya untuk move on. Padahal saya masih cadangan, masih kena tilu. Komo amang kena eta-etana. Serius. Dan istri saya tahu. Ayah teh cenah ingat keneh. Iya. Terus kenapa? Ayah cenah sok masih keneh masih altos mineng. Lebaran kamari dibere teu dibere, padahal geus bain. Maksudna bain tetep bisa dirujuk. Biasa saja. Nah, cenah ayah mah kitu kapopotongan lah. Ieu kupingkeun. Prinsip ayah. Saeutik lobana uing loba dosa ka manehanana. Imma karena kurang adil ABC lah. Minimal. Lamun ayeuna saya masih keneh sok mere jang lebaranan, pagi can pernah Pak dipanggil bentuk. Maksudna kirim transfer uang nyaho nomor rekeningna kok. Urut nafkah terdaftar, nomor rekeningnya masih terdaftar. Minimal tuh manehna teh bungaheun denganan si ayah teh sanajan geus dipopotongan geninganan jelema teh bagur. Minimal ngomong bagur kitu we. Di akhirat atuh ngahampura-ngahampura aing. Teu leuwih ti kitu tujuan abdi mah. Da ieu soal masalah ayeuna hayang balik deui mah da gampang tinggal disusul bakal daekeun deui moal pira. Lain soal itu. Serius, lain soal itu. Karena bagaimanapun juga, makanya istilah-istilah kolot baheula mah mending keneh ngomean nu aya daripada ganti mobil. Coba kena jeung mobil. Mending keneh ngomean nu aya. Lamun masih keneh bisa diome. Lah kan masalahna teu saeutik awewe heurasna naudzubillah leuwih ti lalaki. Neng loba, neng ego awewe leuwih ti lalaki teh loba. Silakan Anda. Kenapa hari ini di TikTok dimanapun di dunia medsos, kenapa sampai ada bahasa ketika muncul emak-emak, ibu-ibu, sampai ada julukan ras terkuat di bumi? Itu dari mana asalnya? Ya enggak, serius saja, jujur saja. Kenapa awewe sampai ada julukan ras terkuat di bumi? Itu karena lolobana awewe hari ini menindas suami. Serius. Ngan lalaki nawe sabar. Meureun. Da meureunan ayeuna diceraykeun heuda butuh ka awewe. Nyeraykeun ieu can tantu kete meunang anu leuwih halus, heuh sakieu buktina we meureun urang dibere jodoh aku pangeran. Lolobana mah kitu lalaki teh neng lain ayeuna ngeunah jeung maneh lain. Demi Allah mah geda ieu. Serius nih. Lain nyaman jeung neng lain. Hayang mah ganti. Dan jeung saha? Pertimbangan anak komo awewe geus boga anak salakina katempo nyaaheun ka anak wah beuki mantangun awewe moal mungkin salaki aing badi nyeraikeun dek pertimbanganana hese laku deui pertimbanganana ke korban anak manehanana bakal korban tungtungna kumaha tungtungna beuki mantangun beuki heuras eta awewe. Dan wanita seperti itu tidak berlaku bagi saya. Itu saja Bu. Nah, saya ngajak ke Amang lain ngajak nyanuh moal kuat. Tapi pertahankan Anda sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu saja saya. Jadi silahkan Anda setia, bagus. Silahkan Anda setia, bagus. Ngan setia namanya lain karena sieun. Kita unggul gitu. Yang setia we. Bagus deh. Dabari lagi loba tanggung jawab, loba tuntutan. Mau kuat, biar aku saja.
Setuju Neng? Setuju. Nama kayak apa lu dulu? Mana biar gendut, mana gendut? Kayak apa lu? Sakuriga ingat. Lain gendut tuh kieu mah Neng. Dayut tuh kieu mah. Kantos Neng ningali film eta ningan Jin dan Jin kantos. Saatnya digendut teh sa si Kentung bener. Saruang. Ya saya nama berarti lain Mang Banyu, aya nama Mang Saha. Oh benar. Oh cenah nyaan Banyu pinuh ku Banyu cenah. Oh betul na pinuh ku cai jadi Banyu. Yes. Teu naon Mang talak tilu sakalian teu haram. Ngan pikirkeun. Matang-matang. Beuweung utahkeun. Sing ingat dia yang sekarang Anda benci, yang rencana Anda mau tolak, itu adalah seseorang yang dulu Anda kejar-kejar. Belaan mohon ente teh teu we nyembah-nyembah sia teh ka pamajikan hayang ditarima. Awewe di sing mikir. Secinta apapun suami Anda, sekeras apapun dulu dia memperjuangkan ingin mendapatkan Anda, dia tidak akan mempertahankan kamu jika kamunya tidak bisa diatur. Karena salah mulai sukses di ekonomi. Neng, tong aya rupa-rupa teh ka Indah Gusti, cara ge abi teh hayang nu beunghar, hayang oh Neng, ieu sing budaya. Salah Neng beunghar. Pilihanin kamu. Neng hayang salaki nu kasep. Salaki nu kasep pilihannya bukan kamu. Hayang nu beunghar, hayang nu sukses, hayang kabeli Pajero, ulteuh kontan, imah di perumahan harga 2 miliar gitu. Lain Neng pilihanna. Oh. Mikir dua kali mana teh mah? Amang eta awewe menikah hayang anu geulis, hayang nu bodas, hayang nu glowing, hayang nu bodina jiga ayeuna biola. Mang awewe nu kitu pilihanana lain amang. Mungeun ka amang mungeun. Pakai we kamari bab kafaahnya. Yang paling enak pasangan itu apa? Sakufu. Yang paling enak, lain nu beunghar, lain nu kasep, lain nu geulis, lain nu banget pinter, lain sarjana, lain. Nu paling enak mah nu sakufu. Saigel, sapinanean. Itu yang paling enak. Urang ngagewa ka kenca, manehanana mampu mengimbangi ngagewa ka kenca. Eta nu ya mah urang ka kenca, ka kawakah ngagewa ka katu atuh coplok. Gas. Nu terakhir au makruhun. Talak teh makruh. Nu kumaha talak nu makruh? Bi an salimal hal min zalim. Hukum asal tolak mah. Tolak alasan nu tadi lamun ayeuna tolakna mulin wajib. Lamun ayeuna naon teh awewena goreng patut akhlak atawa dititah ku kolot sunnah. Lamun kieu haram. Lamun eueuh masalahna naon? Emang masalah
Emang ngomong aja pamajikan neng dipikir-pikir asa bosen. Urang teh. Nyata kan bosen neng kan akan rasa beureuh. Kumaha lamun kieu urang ngeusan we atuh ayeuna mah, tapi ngeusanana damai yuk. Ulah aya gantar kakitan neng bisa hayang ngasaan kanjut saja teh gahe. Akan berenang rek nyangan deh gae ngan kemah misalna hek jodoh-jodoh teh mah urang panggil urang kawin deui we. Rek moal neng ayo Kang lah santai lah teh pamajikan anak teh. Tuh masalah. Jeburu udah ditalak makruh. Lil khabari sahih aya hadis sahih abwadul halamu ilallah at-talaqtu. Anu paling membuat marah perkara halal, membuat marah Allah adalah at-talaq. Kok halal tapi Allah marah, kumaha itu aya marah mah haram kuduna oge. Wa isbatu bugdihi, netepkeun bendukna Allah kana tolak itu tujuanna supaya amang ziyadatut tanfir, supaya lebih menjauh tina ngaragragkeun tolak. Lain hakikat Allah bendu, Allah hakikat bendu mah kuduna ge haram. Allah bendu mah kudu haram, lain-lain hakikatna bendu. Karena naon satu sisi kan halal, satu sisi bendu. Jadi bahasa bughdullah itu hanya untuk tujuan ziyadatut tantir agar lebih menjauh tina ngaragragkeun tolak. Innama yaqa'u li ghairi ba'inin. Tolak hanya jatuh kalian awewe bain tuh. Ulangi, tolak hanya jatuh kalian awewe anu bain. Siapa goer bain itu? Goer bain itu imma zaujah wa imma raj'iyah. Naon eusina goer bain? Zaujah pamajikan atau raj'iyah. Itu eusina goer. Tolak hanya jatuh ka pamajikan atawa ka raj'iyah. Awewe nu ditalak roja'i masih kena dina jero iddah, jatuh talak karena roja'inya kaz zaujah. Sanajan roja'inya anu can bubar iddah. Tolak fala yaquli muhtaliatin, tolak teu jadi ka awewe anu ngahulu. Kamari bab hulu dibayar ku awewe na 10 juta, tolak aing tadi bayar 10 juta, jebrun udah ditalak. Itu bisa dirujuk. Bain ngaranna. Ngaran teu bisa dirujuk ngaranna bain. Teu jatuh mah awewe anu geus ditalak hulu ku amang ditalak deui keur kaayaan iddah teu jatuh. Sabab geus hukum batur bain. Awewe nu ditalak bain teu wajib dinafkahan. Karena meuli tolak itu sapaket jeung rujukna. Ketika tolak dibeli ku awewe, maka nu dibeli lain sebatas tolakna wungkul, tapi hak rujukna ge ngilu ka beuli. Sehingga awewe nu dihulu teu bisa dirujuk ke salakina. Atuh geuna salakina jual ka pamajikannya talak 10 juta, ai geus ditalak, nyi dirujuk we maneh meunang 10 juta, pamajikanna balik dia jadi pamajikan wae edan. Nah, jual talak itu jeung rujuk-rujukna. Wa raj'iyatin in qaddot iddatuha. Ragrag tolak ka awewe nu ditalak roja'i, talak hiji talak dua, anu geus bubar iddahna, da ari geus bubar iddahna statusna menjadi bain. Ragrag kalian bain. Siapa kalian bain teh? Zaujah atau raj? Tolaku muhtarin, tolakna jalma anu keinginan sendiri itu dipaksa. Mukallaf tegasna balik berakal. Muhtar mukallaf gitu we. Tolak itu jatuh jika keluar tina mulutna muhtar mukallaf.
Wala yaqau tolaku sobiyin, terjadi teragrag tolakna budak, tolakna nu gelo terjadi. Wa muta'addin bisakarin oge ragrag tolakna jalma nu ngahaja-haja mabuk. Ragrag eta tolak. Sia teh ka aing da sok nganengkeun. Ima gablok salah itu dengan mabok aneh sia keur anjing ragrag talak sia hiji ka maneh kan keur mabok ragrag eta tolak ka pamajikan minum arak ngadahar kecubung kungsi mang di dieu mang anu keur ngarona lain ngadahar ku cubung di parab ku cubung peuting-peuting ngarona ngaliwat saurang teh tah ngaladaun lampu ka kebon batur di kebon aya daun ku cubung dihijikeun jeung daun sampu dimasukkeun dua peuting mang teh eling tadi guligir jelema ditewak di penjara bener eta ku cubung eta parah kan mangga sesuatu dengan mabokkeun kan efekna kan rupa-rupa aya efekna teh kana birahi aya efekna teh kana kawani nu jelema teh leutik we wani we kumaha aya efekna teh kana eueuh ka era efek-efek ngamabokkeun teh rupa-rupa model acara euna ekstasi nu karana itu bangsa inek bangsa nu karana itu nah li isyanihi bi izalati aklin doraka bongana atuh sia make kudu hayang ngaleungitkeun akal ku mabok bihila pisakron beda deui jalma anu mabok anu henteu ngahaja unam inum ngadahar anu matak ngamabokeun eta gesing gaul atuh samarukna seprit meuli minuman aya gambar topi miringan dah topi miring Manson vodka samarukna teh seprit we sebutna teh seprit we samarukna teh utang gaul teh saeutik pok sedang kenal itu teh lang teh eling mabok teh talanyongan dihampura eta mah derag-derag tolakna lamun teh mengucapkeun talak ka pamajikan atawa dipaksa dicekok ku babaturanna dicekok dipaksa ginum atuh sia teh gaul saeutik mah moal nginum sia ku aing ku kana urang wah nginum sia ku aing podaran sia boros sia nginum ka dieu sia ada terjadi atau terjadi lamun teh mah lamun nepikeun ka ngaragragkeun tolak fala yaqau talaquhu teragrag tolakna idza sara bihaitsu la yumayyizu lamun nepikeun ka manehanana teu tamyiz teu eling tolonyongan mabok bener nah li adami ta'addihi karena teu taledor aya keneh zaman ayeuna jelema minum anu ngamabokeun teh nyaho hampir eueuh sabenerna hampir eueuh ya hiji dua paling urang beh ditu tuh lagi dulu aya keneh hiji dua wasudi komodai ikrohin samarukna lahang wasudi komodai ikrohin dibenerkeun akuanana jalma dipaksa dina ngalembok perkara nu ngamabokeun kalawan sumpahna lamun wujud korena aya jelema mabok keur mabok ngaragragkeun talak ka pamajikanna langsung kabur pas eling ya kan pamajikan ka mana diudag bepek teh balik ka imah bapana barang diudag ceuk pamajikanna lah aing mah geus lain pamajikan deui tadi akang tah deulekeun rekamanana ku nyai direkam akang keur waktu mabok tadi ngaragragkeun talak ka nyai hampura akang mah henteu ngahaja akang mah geus tobat mabokna ge iraha akang terakhir mabok satahun ka tukang akang mah dipaksa wah teu percaya demi Allah nyai akang dipaksa kumaha mun aya kitu aya lalaki ngakukeun bahwa mabokna dipaksa lihat situasi Bang lamun aya korenah pendukung
bahwa dia memang mabokna dipaksa, oke, diterima, berarti talak terjadi. Ngan lamun eueuh korena pendukung dipaksa di mana sih teh? Bieu di pos kamling ku saha? Ku budak, bira ku sia bisa dipaksa ku budak atau takol ku sia. Yo, lamun eueuh korena maka tidak diterima. Berarti kalau tidak diterima berarti ragrag tetap tolaknya hukuman ragrag. Kudu aya saksi tah, wa illa lamun eueuh korena maka kudu aya saksi anu mendukung bahwa betul si eta dipaksa atau dimabokna. Tolak tong dijieun heureuy. Jatuh mang tolakul hasil. Nyai ulang atau tolak ketuki. Jadi kata jadi. Jadi eta gampang maksud. Jadi eta gampang. Oh gitu. Jadi eta make kudu heureuy. Hampurannya akan mah heureuy. Lo ari soreh mah jadi. Ari soreh mah jadi. Bagian atuh sia teh carita sorangan. Biru sateunan bae. Aing pos 2 geus ngilu komen geus moal bener nya. Moal bener ya. Tong diayunkeun coba aing kelakah disilih teh mah jeung netizen nu lain geus moal bener. Ceng. Umi Izam tong sok diayunkeun aing. Ya keur nyontokeun bukan. Jadi tolakul hasil jadi mang. Jadi wala asaro lihi kayati tolak bil guair teu ngaruhna naon nyaritakeun tolak batur. Tadi nyi naon akang? Heuh si Jahe tadi ka pamajikanna kadenge ku culi akang. Kadenge naon? Ka pamajikanna ngomong tolak tuki. Kan eta teh hareupeun pamajikan dia ngomong naon dia? Tolak tuki. Tapi kan eta mah nyaritakeun carita si Jahed teu naon teu ngaruh atawa nyontokeun anak pakih tah wah kieu musonep lain talak tilu deui raga-raga pamajikanana ieu musonep tadi tolak tuki je ragrag talak 1000 kieu musonep juga tah uing tadi ngomong tolak tuki tadi pan aing keur nyontokeun sia teh termasuk teu ngaruh teh sanajan segapna sore kiai anu keur ngajikeun kitab Fathul Muin. Aing ke dihareup tolak tuki, saroh tuki, farok tuki. Aing bakal ngomong gitu kan ribuan kali. Pan aing maca muin. Aing maca muin mah. Sanu nalak pamajikan. Keur maca aing mah. Lamun abdi keur maca wahwa tolak tuki wasaroh tuki pamajikan aing keur dihareup keur maca. Tolak tuki wasaroh tuki. Pan ku amang deh kadeuleu meureun abdi teh lain ngaragragkeun talak pamajikan tapi maca kitab. Berarti kieu kesimpulanana. Jelema anu keur maca naon bae sabarana? Rek maca surat. Rek maca kitab. Maca pesan SMS. Di mana nu dibaca teh aya bahasa segat soreh tolak maka teu ragrag tolak ka pamajikanana lamun bener hatena niat maca ngan lamun dina hatena aya sakalian maca plus sakalian ngaragragkeun tolak mah jadi sanajan keur ngaji muin. Inget abdi aya kasus tatangga di dieu tatangga lah tatangga lemur tatangga lemur bu. Aya hiji awewe balik di Saudi. Awewe balik di Saudi. Mawa duit 200 juta. Pas balik ka imahna teh lain ka imah salakina kalakah balik ka imah indung bapana. Diteang salakina rek teh teu nyang hareup datang-datang kalakah menta ditalak
salakina nyari hati nah siapa ketepungguh-pungguh menta ditalak siapa minggu kamari memeh balik masih kena teleponan jeung aing biasa wae jer ayeuna make kudu ayeuna menta ditalak pasti gede saminggu 2 minggu sabulan lalakina datang ke abdi curhat Kang lamun abdi ngucapkeun segat tolak ka pamajikan tapi maca surat ragrag maksudna naon seteh ayo abdi can apa ceritana maksudna naon abdi teh ti kamari pan pamajikan teh datang oh pamajikan mana teh datang terus datang teh menta diragragkeun talak nepikeun ka dordada tumpuna da abdi teu ngeunah Kang da masalah Kang saminggu ka tukang ieu cenah biasa teleponan keneh ayo datang kamari cenah langsung balik ka imah inung bapana padahal abdi geus rencana ngajemput ka bandara buat engka teu nyaho cenah abdi oge terus gancangna carita nya abdi teh tungtung nama kieu we tahan harga we hega diragragan talak bayar 100 juta lalakina teh minta 100 juta gerak-gerak tolak hulu meureunna terus kumaha itu nate teu wanieuan teh 100 juta nawar 5 juta mung abdi mah pun hayang 100 juta itu nawar 5 juta terus poe mangkukna datang cenah 2 jalma dina ojek kapiwarangan ku ajengan anu dimana ajengan anu teh orang dekatna pihak awewe ya, terus ngasongkeun surat terus kumaha nya di piwarang abdi teh ieu cenah aya serat ti ajengan anu naon cenah masalahna cenah awas we ngan abdi cenah kusabab abdi dititah aya nyanyaksian kudu kadenge ku abdi cenah macana jelema awam atau mang titah dikirim surat ku hiji ajengan dari macam mana baca surat saking na ieu kaula sadar nyalira ngaragragkeun talak ka pamajikan kaula bla 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 kitu ya geus naon cenah ieu mah kieu surat teh cenah ai ceuk sia mah nu duaan teh atos paginten nya cenah da biatos ngucapkeun segat talak cenah paginten abdi panten nyaksian duanana berarti ayeuna mah akang teh tos sanes carogena isi eta abdi teh cenah akang balik eta jelema teh cenah abdi teh sapeuting cenah ngahuleng we cenah nu ujug-ujug atosna nalak cenah teh ai amang ngucapkeun teh talak heuh ngucapkeun tapi kan maca surat da aing dititah maca teh nya lain surat teh cenah ngan dibaca ya mah direupeun manehanana keur waktu maca ka hayang amang kumaha sugan aya niat nalak kumaha panti kamari ge hayang dibara 100 juta ragrag teu talak henteu cenah alhamdulillah cenah Kang tu ieu teh ayeuna teh Kang tos rame ieu teh ragrag tolak da disahkeun ku ajengan anu waduh cenah sok bawa ajengan sok adukeun ajengan teu serius teu nya Kang cenah serius kabeneran abdi wawuh jeung ajengan eta teh kolot sih memang kolot leuwih senior lah kabeneran wawuh telepon ka Kang laras akang kamari ngirim surat ka jang anu kieu laras terus kumaha akang mah cenah teu ngiring-ngiring akang mah mun kengeng laporan tinu nganterkeun surat yen eta jenisna geus ngucapkeun segat tolak sore sakitu bae cenah akang mah lain kitu nyieun surat kan ti akang cenah bejana henteu cenah abdi mah teu nyieun surat ngan aya oge di pihak awewe menta carana kumaha supaya salaki daek ngaragragkeun talak berarti eta cara eta teh akang meureunna nya jujur heueuh cenah tapi lain akang nyieun surat akang jeung kejadian ge cenah akang teu nyaho oh heueuh berarti ti akang ari kitu nya kumaha kitu kamari teh datang jelema ka dieu majarkeun cenah ayeuna di hukuman ragrag tolak muhun abdi nu hukuman ragrag tolak nage ngan abdi mah hukuman ragrag tolak teh atas dasar laporan 2 jelema bahwa kadenge ku ceuli manehanana bahkan aya rekamanana bahwa salakina ngarag ngucapkeun segat talak sore aku akan dihukuman lain kitu kan caritana
mending aya mah ngariung soalna ieu akan muter sangkaan buru mau jam 12 detik apa dia ngariung akhirnya mas sepakat teu dagang tolak. Nah, apa maksud saya dari keterangan ieu? La asaro lihikayati tolakil goer wa taswiril faqih oge teu aya asar jang jelema nu maca hiji tulisan segatala keur maca majalah keur maca cerpen amang keur maca cerpen dina cerpen nanti aya bahasa tolak dibaca aku amang teu rager gitu atau termasuk mungkin keur main film suami istri main film jadi artis dina film aja adegan tolak kemudian sisa laki atau aku ceraikan kok muncul dong saya tanya ke waktu ngomong aku ceraikan kamu itu dia sedang membaca skenario atau memang tina hati sanes kan Abu Bakar memerankan seseorang membaca skenario tolak terjadi kusabab membaca skenario oke? Tonggoroning tolak bahkan murtad gente tapi doraka amang keur ayeuna nyieun cerita keur nyieun film zaman Abu Jahal kebenaran amang berperan jadi pastur ayo siare kumaha ayo make aya bahasa demi Roh Kudus segala macam beneran nggak tapi dorakanya ngan teu hukuman murtad tapi doraka eta mah doraka eta urusan eta wattafaqu ala wuqu'i tolakil ghadban ulama sepakat jatuh mang tolakna jalma anu banget emosi saking ku emosina terus ayeuna hatena nyelop panas wah kungsi itu pengalaman emosi gitu alhamdulillah abdi macan pernah nganima bayangan langsung nepikeun ka ngaluarkeun bahasa tolak ka pamajikan jadi sanajan kemudian setelah itu manehanana geus sadar langsung ampun bebe ampun mata di saking ku emosi teu sadar tadi pas ngucapkeun gitu teu demi Allah teu sanajan ngomong gitu wa ini da'a zawala syu'urihi sanajan ngaku-ngaku teu sadar akang tadi kekayaan emosi di luar kendali kekeh teu didenge tolak jatuh clear lah tolaku mukrohin teu sah tolak bajalma nu dipaksa awas dipaksa teh lain dipaksa aiku mitoha atuh kamu diseret bah eta mah dipaksa tuh dipaksa masih terek dipaehan lamun amang jelma terhormat rek ditampiling di hareupeun umum keur tabligh akbar pamajikanna langsung talak si aing hadirin kaum muslimin rahimakumullah talak aing ayeuna aduh atuh kayaknya di imah ngomongna pokokna mah lamun akang teu nalak ayeuna di hareupeun umum di hareupeun jamaah akan pokona ditampiling ku nyai aduh mereka kumaha kiai dina panggung diancam ku pamajikan ditampiling di hareupeun umum mereka kumaha itu ancaman bagi orang yang punya wibawa itu ancaman ada gitu mah amang geus biasa jadi reman minang gelut di jalan diancam ku pamajikan anak talak sia uing lamun teu pun mah akang udah ditampling wah geus biasa amang ditampling di pasar geus biasa jadi orang yang dipaksa bimahzurin ku sesuatu nu dikhawatirkan nah mahzur itu mahzur yang munasib apa mahzur munasib itu ya tergantung siapa orangnya itu bisa disaruakeun antara si A dengan si B apakah ini mahzur bagi si A tidak bagi si B bisa saruakeun jika ayeuna di penjara diancam di penjara lila diancam di penjara sakedeung yang kiai atau kiai emang diancam ku polisi dan di penjara sapeuting ngagibrig nu tetuman mah
Tapi lamun residivis karek saputing mah biasa saja jeung manehna diancam rek di ruksat hartana padahal posisi amang pakir model cara uing beunghar diancam ku amang talak moal akang pamajikan akang pokona mah talak lamun henteu pokona mah duit 100.000 kayaknya ini rek diduruk 100.000 atau duit leutik 100.000 boga duit miliaran diancam 100.000 tengar tapi lamun amang pakir jang beli beas eueuh duit kan sakitu-kituna diancam 100.000 tekan langsung tertekan ya kira-kira ada gitu kan. Jadi mahdzurnya harus mahdzur anu munasib. Nah itu maksudnya munasib. Kemudian selanjutnya wasartul ikrah, syarat maksa anu ketiga ditolak. Jadi kudratul mukrih, jelema nu ngancamna memang mampu merealisasikan ancaman, bukan hanya sebatas gertak sambal, lain ngagos. Imma karena dia berkuasa, wa imma karena preman. Bukan dua, ajzul mukroh, lemahna jelema nu diancam, nu dipaksa, itu bisa ngalawan. Diancam dipaehan ari abang mampu ngalawan bukan ancaman. Diancam dipaehan ari abang bisa lompat mah bukan ancaman. Diancam dipaehan ari amang bisa lapor ke polisi mah lain ancaman. Nah, itulah yang dimaksud ikrah itu mah. Jadi mukrih nak mampu merealisasikan ancaman, bukan hanya sebatas gertak sambal. Mukroh nak lemah teu mampu bela diri, bari boga sangka lamun kahayangna teu dituturkeun nya tulus aing bakal dipaehan, kira-kira gitulah. Fala yatahaqqaqul ajzu biduni ijtima'il dzalik, tanpa kumpul syarat tadi maka tidak dianggap sebagai jelema lemah, berarti itu disebut mukroh. Ketika itu disebut mukroh hek ngarageurakeun talak maka talak najat. Wallahu a'lam.